Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haduran alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana saudara Ramang, mugia atulung sur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi ka anak sampurna. Urang ngadongeng deui mitra, nereskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung. Karangan Bapak Kak Soekarno nu diropea atah nabi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat mitra hancaan waktos katunda teh dugi ka sanggeus beres badamina terus harita ladeureuh ka masing-masing kamarna. Sabab siang arek wangsul ngajugjug deui ka Bandung. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Panon poe geus moncorong nandakeun geus isuk-isuk. Manuk-manuk maniricit di sarada Sukabunga. Lantaran sapeuting jeput gawena cindeteun bae. Ayeuna geus manggih beurang tangtu bae kokomoan. Ting araclog Sukabunga ting geuleber mapaidahan. Keur nyaliar kadaharan mumuluk nyampakeun beurang. Malah mapa eben oge harita teh manicuh cih kawas rek sasara peula sabab manehna rek nyaba nyusulan musuh manehna anu nganjrek di kiai. Hitu pikiran Pa Eben anu harita geus cuci. Tuhir cik Pa Eben ngegeroan di tengah imah. Ya Pak, jawab si Johir nembalan di dapur bari ngosom. Jeung suap siap kawas tentara. Oi, cik Pa Eben tarik pisan nyaritana. Johir lapori, siap-siap dalaga jauh pati. Pikun ngajalankan tugas anu diperintah ku Pa Eben. Cik si Johir bari samudut. Akal naon eta maneh? Mani samudut gitu Johir. Kieu teh nuju ngaku Pa Eben. Tapi ku lantaran abdi kabita ku sangu bulan. Nu ku abdi kuliah ke hati ku bae sa kebulan. Terus dipencetan ngarasusuk celebek bisa mualkeun. Cek si Johir bari neuruskeun nyapekna. Leg diteureuy siga anu kabuhulan atuh nyeh Pa Eben seuri. Naon Pa Eben? Make nyang seurikeun. Cek si Johir biasa deui teu niru-niru tentara. Eta bae si laing mah kawas budak leutik kaadatan teh. Tiba heula teu robah-robah. Cing atuh robah adat teh euy. Ulah pubudakeun teuing. Apan geus kolot ayeuna mah geus tere asup ka liang kubur. Ulah hayang digeh-gehkeun bae atuh. Apan maneh teh geus mojan geus jadi jago. Cik Pa Eben bari neuteu. Heran kuring mah Pa Eben. Ari keur sorangan mah tara kikieuan kuring deh. Tapi lamun ngahiji jeung guru sok dibubudakeun. Nanya kibet kitu Pa Eben. Cik si Johir bari seuri. Eta meureun. Rarasaan jadi murid. Ari murid teh dianggap ku maneh mah sahandeupeun guruna. Atuh ras pikiran maneh inget ka budak sakola anu jadi murid. Nu matak terus bae bubudakeun. Padahal ari geus kolot kieu mah
Ulah cara budak sakola teuing lalampahan teh. Lantaran maneh geus nyedek ka aki-aki. Ari bareng jeung guru teh ulah ngiman guru tapi kudu iman ilmu. Ngarti? Nya bae nya. Kuring teh geus diwarah ilmu panemu ku baebe. Atuh gunakeun ta ilmu panemu anu ti baebe nya. Kudu kumaha ka guru teh. Jeung kudu kumaha laku lampa kuring ceuk ilmu nu ti baeben. Udah bubudakeun ceuk baeben teh. Nya moal bubudakeun sugan ayeuna mah. Tapi kumaha ari keur gelut mah. Da geus adat sok bubudakeun baeben. Lantaran lamun teu dibarengan ku sifat-sifat anu henteu bubudakeun, sok eleh kuring mah. Kumaha akalna? Cik si Johir. Lantaran manehna rumasa, lamun gelut sok tolo heor ka mana bae losna. Lamun dina hayam mah atar meureun. Kalumpatan heula ka ditu ka dieu. Lamun kasedek gapruk diadu deui. Ari gelut mah da hiji tujuanana teh nyaeta meunang. Teu naon-naon rek kitu, rek ieu oge. Jawab baeben bari seuri. Nun atuh baeben. Tapi aya naon? Ngagaruan ka abdi teh. Jawab si Johir bari malong ka baeben. Ieu Johir. Ayeuna Ki Marju keur diparentah nyewa mobil ka alun-alun. Jadi samemeh indit urang teh kudu siap sadia keur maraban jasmani urang. Ngarah jag-jag waringkas, kumaha geus beres masak teh. Bisa ilaing masak atawa henteu. Lamun teu bisa, kudu terus terang. Nyadiakeun kayaran. Siap baeben. Tanggung beres. Jeung tanggung ngeunah gerak. Ngan sakitu parentah teh. Jawab si Johir bari seuri. Nya sakitu. Atuh sing gancang sadiakeun. Urang indit isuk-isuk ngarah teu kaburu panas. Cek baeben bari ngaleos ka jero kamarna Den Uwes. Ari si Johir terus ka dapur deui. Ben, dinten ieu Bapa arek ngajorag ka Kiai Genidea nya. Mudah-mudahan bae Bapa sing diparengkeun hasil maksud hayang ngubaran ka adet. Kon sing sabar nya Lel. Cek baeben sanggeus aya di jero kamarna Den Uwes teh. Mangga baeben. Abdi teu walehna nada. Sangkan banget abdi cager deui. Jawab Den Uwes bari ngalimba. Tumun gitu. Anu dimaksud ku Bapa oge. Cek baeben bari terus kaluar deui ti kamarna Den Uwes teh. Henteu lila. Di harita si Marjuk teh geus datang. Manehna tas nyewa taksi. Sabab najan aya mobil teu aya nu bisa nyetir. Atuh kapaksa paeben nyewa taksi anu batur. Paeben, cek si Marjuk ti lawang panto keneh oge geus ngagoroan. Mak Marjuk beres. Wab paeben bari malik neuteub ka si Marjuk. Beres Pak. Tuh geus aya di hareup taksina mah. Kantun urang bae di dieu tos tarabti atawa teu acan. Beres di dieu oge Marjuk. Ayo atuh, urang dalahar heula ngarah jag-jag di panyabaan. Mending mak-mak mek-mek ayeuna mah. Sabab saha nu nyaho umur urang pegatna teh poe ieu. Ulang ngalemahkeun diri pribadi baeben. Aban urang mah tara eleh ti baheula oge. Jawab si Mariju.
kawas embung ngadenge pondok umur gitu mah lantaran hayang keneh hirup di dunia. Jaeta nu mata kudu babakalan ku ngeusian pejit oge ngarah jag-jag. Atuh hari jag-jag mah eleh pangarti oge menang-menang tanaga marjuk ngarti. Dahar mah dahar bae Ben. Ulah ditambahan ku kecap-kecap anu pika keungeun segala rupa. Ish, lain ngalalewang bapa mah. Nu dimaksud ngarah tarapti hati-hati. Ngarah henteu lelewo deh dina nyang hareupan musuh. Ceuk Pak Eben bari terus harita keneh ka tukang dituturkeun ku Ki Marju. Maksudna arek sasarap ngarah waktunya bakna jag-jag. Sabadana dalalahar. Terus Pak Eben amitan Gaden Uwes nu di kamar. Ari geus diidinan leos manehna kaluar dituturkeun ku duaan. Celak tarumpa kana mobil dius, mobilna teh maju. Beuki lila beuki jauh sarta beuki gancang bae. Tungtungna harita datang tepi kanu dijugjug. Reug mobilna dieureunkeun, supirna dititah nunggu. Sanggeus beres terus indit jalana siga norobos ngajugjug Kiai Geni. Joher, Marju, ayeuna urang baginya. Urang ulah indit babarengan tiluan. Sabab nungku euy. Lantaran musuh urang Kiai Geni lolobana ngaluarkeunana teh ilmu ning kagaiban. Jadi anu diteangan teh kaapesan urang bae. Buktina geuning geus nyata karasaeun ku Den Uwes. Ngarti si laing Joher. Ceuk Pak Eben nyaritana bari kerung. Jadi kumaha atuh urang teh Pak Eben? Cek si Marjuk mang nembalankeun Ki Joher anu harita teu daek ngomong. Lamun urang nungku tangtu salah saurang tinu tiluan aya nu pae. Tapi lamun urang henteu nungku tangtu paling abes oge ngan saukur silaka. Tah kitu palengan batin baba mah. Sabab geus kaharti ku akal jeung geus katepi ku pikir bapa yen Kiai Geni guruna si Asmaya tangtu ngencarkeun muridna teh supaya papaliwat di jalan. Percaya maneh Marjuk? Joher, percaya si laing atawa henteu kadewek? Ceuk Pak Eben bari neuteub ka muridna. Ngencarkeun kumaha Pak Eben? Wab si Joher henteu ngartieun. Dewek wani tumbangan euy. Tangtu ayeuna pisan urang bisa babalimbang jeung si Asmaya. Tah kulantaran kitu ayeuna ti dieu ka tempat Kiai Geni teh aya 2 jalan. Kahiji anu mapai jalan satabak nu eta tah. Kadua anu ka dieu biasa dipake jalan kuno ngaliwat. Tah 2 jalan ieu teh kudu ditempuh ku urang. Maneh bareng jeung Ki Marjuk nya Joher. Ari dewek rek sorangan supaya adil. Lantaran dewek anu mere kateranganana. Jadi si laing anu kudu milihna. Milih jalan anu mana maneh duaan teh. Ceuk Pak Eben bari neuteub. Mitra kaum dangu huleng si Joher ngahuleng. Ret ngareret kaki Marjuk. Kawas nu menta pandangan rek milih jalan nu mana. Atuh Ki Marjuk ge ngarti sarta pok nyarita kieu mere advis ka si Joher. Joher, ieu jalan biasa anu sok dipake ku jalama lalaliwat. Kaditu tuh ka Kiai Geni.
Hari ieu mah jalan satapak paling-paling oge pikeun anu kaharuma atawa ka Palasir rek melak suuk jeung jagong. Mana kira-kirana anu bakal dipake ngaliwat ku si Asmaya? Ceuk Ki Maryu ka si Juher. Nya, tang tu anu biasa dipake jalan lalar liwat Maryuk. Jawab si Juher gancang nager. Tah, anu mana tuh? Anu rek dipilih ku maneh Joher? Lantaran Pak Eben nitah milih ka urang duaan. Hihihi. Ceuk si Maryu bari seuri. Rek milih ka dieu bae yo, Maryuk. Anu tara dipake lalar liwat ku nu ngaliwat ka Kiai geni. Siapa urang mah sakadar muridna Pak Eben. Jadi anu dipake lalar liwat pitincakeun guru mah. Anu tara dipake lalar liwat pitincakeun urang. Lain kitu Maryuk. Hihihi. Ceuk si Joher bari seuri deui. Enya bener. Sarua ta pikiran ilain teh jeung pikiran kuring. Pek aduh bejakeun Joher. Ceuk si Maryu mani buganggang. Sarta pikiranana si Joher sarua pisan jeung pikiran manehanana. Pak Ben, abdi milih ka jalan nu ieu Pak. Anu berasna ka pahumaan pangintun. Ceuk si Joher lentong pisan ngarah di gugu. Pake na pilihan si lain teh teu bener Joher. Apan ieu anu dipake jalan liliwatan umum nama nari milih buat kanu sepi. Ceuk Pak Eben mani bengong. Si Joher seuri mani lambat. Sarta pok neruskeun deui omonganana. Pak Ben, lamun kuring milih jalan anu biasa bakal bantrok jeung si Asmaya. Artina bakal gelut. Lain teu wani Pak Ben. Buat warora duaan. Sanajan sorangan oge kuring teh wani. Ngeunah teuing Pak Eben. Lantaran namun kuring gelut Pak Eben mah moal meureun. Sabab aya aleka muride ngayang ngeunah sorangan bae Pak Eben mah. Ari gelut kudu murid-murid anu senangna Pak Eben. Jawab si Joher teu euleum-euleum. Sabab boga rasa rek dijongklokeun ku guruna. Ari pikiran maneh kumaha Maryuk? Sarua deui jeung pikiran si Joher. Ceuk Pak Eben bari merong. Sarua Bapak, lantaran make alasan nungku hayo urang kudu papisah. Taku lantaran urang papisah, tangtu pada hayang enteng jeung hayang salamet. Nu mata kuring oge cara si Joher bae. Sarua bodona. Teu beunang dipikanya Tah di dieu sanajan luhur jeung pinter oge berat euy. Paingan aya paribasa kolot saluhurna pupundukan moal ngaluhuran hulu. Tah kitu merenya. Tapi lantaran deweknya ka murid, kumaha lamun si laing anu jalan kanu biasa dewek, kanu teu biasa dipake jalan. Ceuk Pak Eben siganu usul. Ulah Pak. Geus jadi keputusan kuring jeung Ki Maryu. Maka bae Bapak jalan kanu biasa mah. Apabila kadar papagi jeung si Asmaya. Wah, ku Bapak mah ditindus bae meureunnya Pak. Jawab si Joher teu nurut. Bodoh si laing mah euy. Luar lewur kana jalan anu piri rugiun. Teu beunang dipikanya aku guru. Jawab Pak Eben jamadud. Cawios Pak.
luar leor oge. Da si toloheor mah biasana ngarah jayaban. Lamun abdi toloheor biasana sok salamet. Ceuk si Joher kegeh bae. Jung aduh gerainit Joher. Pek barengan kadinya kumaneh marjuk. Babarek jalan ka dieu. Ceuk Pak Eben. Bari ngaleos indit naruskeun lalampahanana. Hayu marjuk. Naon make jeung jalan kadinya sagala. Urang mah mending ka dieu yeuh nya. Ngarah papanggihan. Ceuk si Joher ngajak Indi. Papanggihan jeung naon ari maneh Joher? Tuab si Marjuk teu ngartieun. Lain papanggihan jeung si Asmaya. Teu moal katipu ku guru urang mah. Tapi papanggih jeung pepelakan patani. Geura urang alaanyu. Lamun ibarengkeun aya pepelakan nu ngareunah teh. Guru urang teh rek nibunya. Maksudna Pak Eben kieu meureun. Lamun nya teh mah pelengan batina bener. Manehna ngahindarkeun tarung. Dasar pinternya. Tapi kam pinteran deui kau muridna anu geus diwarah ku manehna. Jawab si Marjuk bari jongjon leumpang. Sajeroning laleumpang teh manehna baceo bae nyaritakeun Den Asmaya lamun kaparengan panggih jeung Pak Eben tang tutarung. Ari manehna ngabetem da bongan keneh guruna make nitah paberencai. Atuh kapaksa milihna anu enteng. Keur manehna da puguh hayang salam. Kumaha tulungan lamun Pak Eben tarung euy. Ceuk Ki Marjuk rada hariwang. Nya tulungan bae da ka guru. Tapi anu penting mah nyaho urang atawa henteu yen guru urang keur tarung jeung kumaha nyahona. Jawab si Joher bari leumpang teh ngareret heula ka si Marjuk. Nya eta atuh salah dipikir-pikir mah guru urang teh. Hayuh make ngajak papisah jadi pikirannya teu beres. Ceuk si Marjuk bari keruung. Pun baelah, kumaha engke buktina? Nah saha anu bakal apes teh? Nah musuh urang? Nah urang atawa Pak Eben? Lain kitu Marjuk. Ceuk si Joher bari seuri leutik. Tapi ku Ki Marjuk henteu ditembal. Kawas keur ngalamun bae. Marjuk. Kalau ngalamun bae geuning. Kadenge atawa henteu omongan kuring teh? Ceuk si Joher nanya deui. Kadenge Joher kadenge. Da henteu tolek dewek oge. Memang kitu euy. Rek apes rek henteu oge kumaha engke. Boa-boa kita moal papanggih acan urang mah. Jawab si Marjuk bari sieun. Jep maranehna jarampe henteu aya nu ngaromong. Atuh henteu matak heran, sanajan aya batur ge ari henteu ngaromong mah teu beda sareng sorangan. Panon poe geus luhur, sinarna karasa panas. Den Asmaya jeung Suhana harita geus tarapti. Maksudna are ka Bandung tapi salarap heula. Geus beres ngeusian beuteung kakara manehna ami. Ku Kiai Diwidian diiring ku rupa doa
Muga-muga anu miyos sareng anu dikantunkeun sami-sami saralamet. Nu geulis sareng nu kasep arangkatna laun bae. Saja jalan jongjon ngobrol ngarahan teu asa lila. Eukeur mah manehna betah lempang duaan di dinya. Sabab jongjon ngabukakeun rahasia jero hatena. Yen duanana ge sami-sami pada mika cinta. Ari bosen ngomong gitu terus nyarita nu sanes. Kang, naon margina pang urang dipiwarang ku mama kiai kedah nganggo jalan nu ieu. Ceuk Nyi Suhana siga anu can ngartieun. Tumutkeun bae nena. Mari piraku guru urang ngajonglokeun. Jawab Den Asmaya bari imu. Kawas nu teu ambil pusing soal jalan mah. Anu penting teh babarengan jeung Suhana bae. Sumuhun abdi oge numutkeun, namung hayang kahartos tadi nama. Ceuk Nyi Suhana bari imut deui. Rupina anjeunna parantos uningaeun naon anu bakal kalakonan ku urang. Tah kumargi eta ayeuna mah urang tetep bae. Rek kitu rek ieu oge urang teh kudu muntang kanu agung. Teu aya deui jalana nyanena. Laras engkang, mudah-mudahan urang sing aya dina kawilujengan. Ceuk Nyi Suhana sarta ngarandeg heula kawas nu teu geunah rasa. Kunaon Nyai? Make ngarandeg? Ceuk Den Asmaya heraneun. Sarta pok neruskeun omonganana. Capek? Cenah. Kang, kunaon hate abdi janten sumablak? Naon gara-garana engkang? Ceuk Nyi Suhana mani ngalimba. Sabar bae nena. Keun urang ngeureueuh lalaunan. Jawab Den Asmaya bari nungtun ka Suhana. Atuh terus lempang deui tapi teu aya nu ngomong. Suhana sareng Asmaya harita henteu nyahoeun yen manehna keur diintip dituturkeun ku si Joher nu bareng sareng si Marju. Sabab tadi ampir amprok ngan si Joher geus awaseun. Sarta terus nyaro rumput hayang neuleukeun rupana. Barang manehna telepok nyarita ngaharewos. Mario, tete layu, Den Asmaya oi. Yang Suhana moal salah deui lantaran geulis. Kumaha akalna? Ceuk si Joher reng hapranjug sarta hatena dagdigdug radug. Ma, urang pegat di dieu bae atuh euy. Jawab si Marju. Kawas hayang geura-gelegut lantaran nguntup pisan neuleuh tangtunganana. Ish, mangke ulanan. Urang neangan anu lega atuh. Ngarah tarungna resep. Ulah make jeung dibunguan segala rupa era oi. Mending urang terang-terangan bae. Bener Joher. Kumaha urang pegat ieu loba ditutuh. Anu lega sarta rata. Jawab si Marjuk bari nunjuk hiji tempat anu bakal kajalanan ku Den Asmaya. Ya bener, urang tanya teh. Bola badinya ngarah gelutna rame deuinya. Ceuk si Joher bari indit muru ka lebah dinya. Atuh terus ku si Marjuk dituturkeun. Mitra kaum dangu barang geus tepi kadinya. Terus si Joher jeung Marjuk harita teh nyara rumput ngarah henteu kadeuleun. Nu matak Asmaya jongjon teu aya sangkaan goreng. Tapi henteu kanyahoan
Jol aya 2 jelema anu harita megatan. Kamana yo, dulur? Ceuk si Joher bari nulak cangkeng, terus ngalejeg ku kulintingan teu puguh urus. Naon anjeun teh? Goh nanya bari nulak cangkeng, tapi ku kulintingan teu puguh. Ieu anjeun teh. Ceuk Den Asmaya bari gerung nginget-nginget eta jelema lantaran asa geus panggih. Lain liur Asmaya, tapi dewek mah adat. Lamun teu tolo heor kieu teh sok apes. Nu matak geura jawab anggur entong mikirkeun gaya kuring. Jawab si Joher bari teu cicing kuluntang kulinting geler. Gitu. Kuring rek ka Bandung. Rek balik. Tapi nah anjeun nyaho kana ngaran kuring. Jawab Den Asmaya bari ngareret ka si Marjuk anu ngajega kawas patok henteu usik-usik acan. Jang tu bae nyaho mah lain geus panggih di imahna sidik. Jawab si Joher bari kalayang koloyong kawas rek neangan kuntung. Nya inget ayeuna mah aranjeuna teh baturna Pak Eben teh meurinya. Kamana ayeuna Pak Eben teh? Ceuk Den Asmaya bari imut. Lantaran ayeuna mah manehna enggeus ingeteun. Wah, nama ke yung nanyakeun guru dewek segala Asmaya. Nah teu cukupnya ngalupan 2 jelema. Yo si Joher jeung si Marjuk teh lain wajah atas sipu euy. Nah teu nyaho waktu sasalaman jeung sidik. Apan maneh ngagoakeun? Tah eta teh hiji tanda sipuhan dewek kolot. Ceuk si Joher bari kulinting lempang deui teu daek cicing ngurilingan ka Den Asmaya. Atuh kapaksa Den Asmaya oge pupurilitan da sieun kabongohan. Lain nanyakeun pangarti anjeun. Kuring mah Joher. Tapi nanyakeun Pak Eben. Kahiji geus wawuh kuring jeung Pak Eben teh. Kadua apan aranjeun teh muridna Pak Eben lain. Da sawajibna bae atuh. Kuring nanyakeun ka guru anjeun. Jawab Den Asmaya kawas nu keheul. Kitu maksud anjeun teh Asmaya. Geus kuring lain jalma jore-jore. Buktina Pak Eben geus nyaho leuwih ti heula. Yen anjeunna pasti ku guru anjeun dititah balik teh make ieu jalan. Tah dasar ieu nu mata kuring datang dibagi 2. Pak Eben make jalan anu biasa. Ari kuring make jalan anu tara dipake ku umumna jelema anu rek ka guru anjeun. Maksudna Pak Eben supaya anjeunna henteu bisa lolos. Tah ayeuna pangarti guru kuring geus bukti. Anjeun make jalan ieu teh ngara teu kabarago ku kuring atawa ku Pak Eben nya. Kitu maksud anjeun teh. Tapi naon maksud make susurumpatan segala rupa? Ari teu boga dosa mah sieun kunaon anjeun teh? Ceuk si Joher bari teu weuleh ku kulintingan. Ari si Marjuk ngajaga bae. Kawas patok ngahalangan meureun. Maksudna mah da henteu ngomong sakecap-kecap acan. Kitu. Atuh pinter keneh guru kuring ari kitu mah Joher. Jawab Den Asmaya ambungeun eleh geleng. Pinter kumaha guru si laing teh Asmaya? Naon tandana leuwih pinter
tibatan guru dewek. Ceuk si Joher tengenaheun guruna dianggap sepi teh lantaran guru kuring geus ngabejaan. Yen aranjeun arek datang ka dieu kalawan boga itikad anu goreng. Tah kulantaran supaya rada enteng jalana teh kudu ka dieu cenah. Ngarah enteng pasangrokna. Ari jeung aranjeun mah keun guruna sina nepungan guruna. Ari muridna jeung muridna lain kitu anu adil mah Joher. Jawab Den Asmaya teu galider. Ka mana maneh Asmaya? Si Joher bijil nafsu. Rek balik. Jawab Den Asmaya pondok pisan nembalanana teh. Kemana? Ceuk si Joher beuki gede amarahna teh. Kudu kumaha tuh? Jawab Den Asmaya tentrem keneh. Maneh kudu tunduk kana parentah kuring. Ayeuna nyisuhana kudu dibikeun ka kuring. Sarta maneh teu meunang umpang kana parentah ti kuring. Lamun tunungan guru kuring panyakitna henteu cager bae, eta artina maneh jeung jiwana guru maneh kudu jadi tandon. Ngarti? Ceuk si Joher nyorongol. Sarta nunjukana irungna Den Asmaya. Geus kitu kulinting manehna nguriling deui kawas nu kurang saendan. Gitu Joher. Lamun dewek teu narima jeung tetep rek balik kumaha? Jawab Den Asmaya ayem bae. Teu meunang. Tah, saha nu ngajoga hareupeun maneh Asmaya? Si Marjuk eta teh anu tunjukanana kawas kilat. Malah lalur keur hiber lamun disintrek bisa murag ngarji. Tangtu bae laleur mah murag. Ya leutik jeung hipu deui Joher. Ari kuring mah moal tepikeun ka kitu. Jadi aranjeun teu meunang halang-halang kana tujuan kuring. Jeung kuring oge moal ngahalang-halang kana tujuan aranjeun. Yung arek nepungan ka guru kuring mah tapi teu aya dasarna. Ari kudu ngahalangan kana maksud kuring mah. Ceuk Den Asmaya teu galider. Sarta ret ngareret ka nyisuhanah anu muringis. Terus mere tanda sina jauh tidinya. Saenggeus nyisuhanah jauh, pok Den Asmaya neruskeun omonganana. Marjuk, cing berean jalan rek balik. Kunaon ngajeng-ajeng ngabatam bae teu ngomong-ngomong. Keur ngawatek ajian supaya dewek leuleus. Ceuk Den Asmaya geus mimiti mere ngos. Ngarah musuhna ambekeun. Tapi tetep bae si Marjuk mah teu daek nembal. Kawas nu pego nu tore. Yuk. Ieu Kang Marjuk. Naon ieu teh? Ngajanteng bae. Kasurupan ku Mbah anu ngageugeuh di dieu Kang Marjuk teh. Ceuk Den Asmaya bari nakolan dadana si Marjuk nyoba-nyoba sugan musuhna gerak. Duk 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 dadana si Marjuk diketrokan ku ramona Den Asmaya. Teu beda ti dokter bae anu keur mariksa pasien, tapi si Marjuk teu daek obah. Jelema teh hayang ditonjok sugan. Ceuk Den Asmaya bari siot manehna nonjok tarik pisan. Kolebat gep. Leungeunna Den Asmaya disambut ku si Marjuk. Maningan sakilat dibantingkeun. Plug. Den Asmaya nambru. Kang, ceuk nyisuhanah rewaseun.
Cicing nena, kang mah teu kunanaon. Biasana kakara sakieu mah. Lamun kitu beksek kakara akang sieun. Ulah dilawanan nena. Handap teuing ieu dua jelema teh lain lawaneun engkang. Jawab Den Asmaya bari ngeprukan calanana. Saenggeus nangtung deui teh. Goblok, sakitu geus dibanting teh. Masih keneh nganggap remeh ka dewek. Ceuk si Marjuk kakara ngomong. Tah geuning. Bisa ngomong maneh teh Marjuk. Hayo gerak atuh. Ari rek ngahalang-halang maksud guring mah. Sabab guring tetep rek balik jeung nyisuhana. Lamun anjeun ngahalangan, tangtu bae kuring maksa anu harjina urang teh tarung merenya. Lain hayang tarung anjeun teh. Ceuk Den Asmaya bari imu. Kawas anu ngahaja ma panas ka musuhna. Ngadenge eta omongan, leng si Marjuk bijil nafsu. Amarahna geus mudal. Manehna teu loba omong hiuk noncok tarik pisan. Sorana teh bangbaraan tina bakating kutari. Atuh Den Asmaya riwas gancang manehna ngagiwar. Sarta terus mundur heula ngadeukeutan ka si Joher. Nu harita taya gawe iwal ti kukulintingan. Panonjokna henteu keuna kalah molos nyabat angin. Sabab Den Asmaya pinter ngakiwarna kesit pisan. Atuh si Marjuk ambekeun harita keneh ge nyusul. Den Asmaya teu dirontok. Tapi Den Asmaya kesit gancang ngalabuhkeun maneh. Bari ngait suku musuh. Atuh si Marjuk dipagut ceger neunggar ka si Joher anu harita ngulinting. Mere Joher, kakara kulabuhna oge geus ripuh geuning. Bawas budak leutik. Batur maneh anu papagoan teh. Ceuk Den Asmaya bari nyeungsirikeun ka si Marjuk nu dicekel ku si Joher. Ari manehna buru-buru nangtung deui. Orejat si Marjuk cengkat sarajung manehna nangtung. Beungeutna beureum maneh asa kawas beusi atah meuleum. Napasna teh renghap ranjug dina bakating ku ambek. Sarta jeung ngomong sesentak kawas beak kasabaran. Hayo, sia, geura nyerang ka aing Asmaya. Lamun aing nonjok digiwarkeun ku si laing lantaran sieun care amane semblak. Geura males atuh. Ceuk si Marjuk bari taki-taki manehna rek nyerang deui. Ari si Joher mah tetep masih keneh kukulintingan. Sarta mesat bedogna kawas arek ngabongohan cicing tukangeun Asmaya. Srog Den Asmaya teh pasang. Kakara oge srek pasang ku si Marjuk rek ditungkup. Ari si Joher ngulinting ka tukangeunana Marjuk. Atuh mani gancang pisan leungeun si Marjuk nunungkup harita keneh diguar. Tapi les leungeun si Marjuk sakilat siga ngaleungit. Plong dadana Den Asmaya harita mani molongpong. Atuh maningan sakilat kubro harita dijeblag. Bru Den Asmaya teh nambru. Waktu Den Asmaya nambru, dua jelema teh kesit kawas nu paboro-boro. Si Joher mani nyerenteng bari ngahembatkeun bedog. Sorana mani ngahiuk. Ari si Marjuk mah gugup harita keneh ngarontok. Tapi gancang ku Asmaya ditampanan ku sukuna. Sarta terus dijejekeun kaparangan bedog si Joher anu harita ngahiuk. Atuh cekok eta bedog neunggel pisan kana tak-tak cekok. Gorowok si Marjuk mani ngagero matak paur nu ninggali. Aduh,
Ceuk si Marjuk bari bruk manehna rubuh leungeunna teh asa komper. Sabab urut nu gedena harita kasabet bedog. Gereleng teh Den Asmaya harita teh ngaguliti. Sarta jung manehna cengkat terus nangtung jeung tarapti. Syak manehna narajang ka si Joher nu oloho. Keur malong anu kakadek jubrod puceuli musuh ku Den Asmaya ditonjok. Aduh leng manehna lieur bru yuuh deket si Marjuk selang-seling lir teu eling. Aduh teu tatapas ini habek ditambah ku Tajong. Bru si Joher teh ngalangsud. Hayang cengkat teu bisaeun malah mah bedogna oge harita tepi kalesot. Sarta jeung Asmaya luncat nyokot heula eta bedog. Barang bedogna musuh teh kumanehna geus dijingjing. Kulisik si Joher cengkat, maksudna arek ngalawan. Tapi Den Asmaya rikat kesit alabatan tatid. Hiuk cekok banget musuh harita keneh disabat. Atuh gero si Joher teh ngakorowok tarik pisan dibarengan ku si Marjuk nu harita ge kasabet. Sabab waktu Den Asmaya nyabet beungeutna si Joher, harita teh terus malik nyabet beungeutna si Marjuk anu matak ngegerona duanana bareng pisan. Aduh! Bru, si Marjuk jeung si Joher ngalenggak terus teu eling. Ningali anu tarung teh silih samber silih kadek nyisuhanah teu kuateun. Manehna ngan peureum bae sarta meungpeunan beungeutna. Lantaran ngarasa paur teu kuat ningali getih. Atuh gancang disampeurkeun ku Den Asmaya ditoel. Ampun. Ceuk nyisuhanah reuwaseun. Keur peureum ditoel teh. Enah, ampun kunaon panutan engkang? Ceuk Den Asmaya semu gumbira. Ngupingkeun eta suanten brai nyisuhanah teh beunta. Ari breh panutanana harita aya di dinya. Atuh manehna bungaheun gabrug nu kasep dirangkul. Bari pok nyarita kieu sorana dumareda. Engkang, oh nuhun engkang. Cilaka engkang teh. Ceuk nyisuhana bari nangkep Den Asmaya. Enah, engkang salamet nyai. Lantaran urang teu gaduh dosa. Jawab Den Asmaya bari nyengkatkeun anu ngarangkul. Terus diteuteup antep pisan. Eueuh, mitra. Wagdosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan, samudaya kakirangan, samudaya kalepatanana. Pamugia kusadayana dihapunten. Mugi-mugi atuh kusadayana dihapunten ka emang teh. Hapunten kasadayana. Sareng hatur nuhun, rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salaskribna jeung anu parantos jempol. Terus teh ngabagikeunana oge mitra. Hatur nuhun kasadayana. Pamugia atuh ieu teh sing janten hiburan sareng sing janten kana bang baluh kana pikiran sareng kana ati nuranina. Mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.